Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasadayana dulur abdi anu ningali channel ieu, abdi nuhunkeun dukungan subscribe. Nah, anu acan subscribe anu tos hatur nuhun pisan tos ngabantu channel abdi. Insyaallah channel abdi tiasa ngahibur penonton sadayana. Amin. Abdi ayeuna bade carita wakijan teh diajar ngaji. Wakijan diajar ngaji. Nongtona sampai ka anggeus supaya seuri. Wakijan ajaran ngaji. Wakijan teh mikir bae, aing ajaran ngaji ka sahanya cenah. Hayang bisa ngaji cok wakijan. Dan lewat bae tah aya Pak Haji teh lewat. Jan, karena aduh Pak Haji. Tas di mana Pak Haji? Iya, tas di saderek, tas ameng Jan. Duh, apa Pak Haji? Aya naonnya, Jan? Rareuwas cenah bapak. Teu, ieu Pak Haji. Naon cok Haji nate? Urang hayang ajaran ngaji kajeun Pak Haji. Mangga atuh, aduh urang mah bunga. Cek Pak Haji nate sok ke lamun bade ajaran ngaji mah tas magrib bae karompok Jan. Oh tas magrib nya tos ke abdi karompok Pak Haji. Tas magrib teh wakijan teh nyamper bae ka Pak Haji. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cok Pak Haji teh. Mangga kalebet. Oh. Iya bener Jan, maneh ajar ngaji bener atuh Pak Haji cenah. Makana abdi ka dieu ge da abdi teh beneran rek hayang bisa ngaji. Hanya geus age Pak Haji teh ajaran ngaji. Nah, cok Pak Haji na tunturkeun urang, tunturkeun bapaknya Jan. Lamun cok bapak kieu nya Pak Haji. Coba ulaika wakijan teh nurutan. Ulaika cenah. Di kurang gede suarana Jan. Ulaika tah kitu Jan. Nurutan di wakijan teh. Ulaika kurang gede saeutik deui Jan. Kieu Jan ieu kieu ulaika. Oh kitu Pak Haji. Nurutan di wakijan teh. Ulaika kurang gede Jan, angger kurang gede bae Pak Haji mah cenah. Kumaha lamun liong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun hampura kasadayana. Atur nuhun antos ningali abdi nuhunkeun dukungan subscribe-na. Atur nuhun. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.